kaya bahasana lamun kiamat terjadi di hiji negara duit teh geus haram malu kumaha pamarentahna mere apa ulah ka rakyatna nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah geus dibahas kabeh geus dibahas masyaallah nu kaliwat detik ya Allah mali teruskeun baik mali teruskeun teh ngabahas eta mah babieu loba kiai-kiai mudirun anu proposal mah salah cenah ke henteu lamun memang deuk neangan dunia proposal lain deuk nanjurkeun agama lamun deuk nanjurkeun agama ulah moal didenge ku masyarakat saha nu ngadengikeun kiai pamarentah atau kiai modern saha anu ngadengikeun jauh nu ngadengikeun didengikeun di bari kieu oh iya di tukang be aju samping dari kaluhurkeun pret ieu tapi hayang nyaogos kitu tah ya Allah kipu doli teh kiai teh bener tapi nyana mah masih didengikeun kene ceramah masih kena didengekeun coba kieu modern apa didengekeun teh karari oh iya di toilet teh bener teh geus aing mah teu nyaho bener teh nyaho mana da kipu doli mah sakitu masih didengekeun kene sakitu gitu bener itu maksudnya yes ya mau masih ngomong sakitu gitu bener didengekeun kene berarti hebat jasa kan si itu mah bener na bete didengekeun kok masalah ya Allah ieu teh keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah ku ari hayang ridho makhluk nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga ku ari nyana jalan pi neraka kan berubah tah tak berubah mun tadi kotok berubah anak embe berubah orang kiai ge berubah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Masya Allah walau galabal haram biadi sultan lamun ngalindi harta haram di leungeun raja sultan teti RT datang ke presiden sultan RT teh sultan terbawah raja terendah ada hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah eta hebat sebenarnya hakikat mah luhuran RT jeung presiden mah teu langsung bersentuhan jeung rakyat RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat langsung nyana mah korupsina kanyahoan jasa sakitu gede Coba tapi di pasar Kemis mah mal aya RT korupsi mal aya alhamdulillah RT sorga kabeh walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja di tangan pemerintah cek Imam Ghazali Hurrimat atiyatuhu haram dibikeunna pemerintah ulah sok mere komo ka kiai mentak ulama geus bupati meunang ka imah asa ulah marang mere gubernur meunang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga mere ka imah geus diancam ulah mere Kapolda mangga hayu deuk ngaji babarengan deuk salat Jumat mangga asa ulah mere sakitu dinyatakeun ku ulama
Lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah. Is cili cengeng. Pengeng jadi saya do. Jelas kan. Kata bupati tarang mere. Kita jebutkeun pelit kula mah embung kula. Sekali-kali mere. Duitna we duit negara apa duit bupati? Duit kula cenah ieu mah. Oh, mere, sebar duit rahasia tuh. Syirik menta kan? Ya, cabok sih lain. Kan lagi aya usaha, nah gubernur aya usaha ada di luar kenegaraan, di luar pemerintah. Eta nu halal. Mentek dibikin kayu halal. Gubernur mere gede lah mere. Cenah si kieu aya nyawanya. Ye, mal bisa. Susah kayak nyawa bae heran ieu. Teh, ulah. Nyatakan. Kapolres Pak Ali sebarangkali kabar ieu teh. Mau saya mau di sini boleh, mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya. Udah jelas-jelasan. Oh ya udah, tereket. Saya kaya sebulan. Pijakan gula mah sugi aing daripada dibere mah ngebut sugi aing. Pokoknya mah datang ke rumah saya entar saya jamin. Oh, kamari Pangdam. Pangdam ka imah teh. Geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam. Di hareupeunnya na urang ngomong. Kayak apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebar bau bukan itu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya temere ya Rabbi. Dan dibijakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Udah ditanya be Lexus saha. Udah ditanya anjing. Waduh bahaya ya. Alhamdulillah. Akhirnya nyana akrab bakat dekat dia dek. Mangga, lo penting ulah merek sakit. Ih, gampang udah. Aya deui pejabat mendekat dia dek mere sabaraha miliaran dek mere nanti. Ulah. Kecuali ka dieu moal mere. Sadamanya dek mere ulah ditahan. Aya nu ngabisik. Oper we cenah ka. Tangkorak sia warana. Ye, ayeuna jurumuskeun sia. Saru ajeung si teh ditahan ka neraka ka sia. Geus kana urusan neraka wa tanggung jawab abdi. Ya, goblok. Iya mah abeh urang lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah. Sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah. Supaya salat teh hampang, maca Quran hampang, zikir hampang ngeunaheun. Karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah carana eta tah. Duit itu kos kitu ulah didahar. Masyaallah. Panjang dah orang menceritakan kos gitu. Cerita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang. Urang usaha limbah, sedangkan usaha limbah mah lobaan haram. Usaha lamun limbah lobaan haram. Geus teu kudu jelaskeun. Lobaan haram. Ya, sudah kiai so tahu jasa. Ayo sia ka dieu. Ditanya saya ku aing. Emang aing teu sakola heula, aing sakola. Sakola perlimbahan maksudna goblok. Ih, atuh aing nanya heula ka ahli limbah. Ye, numantak kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok, we dijual henteu, dibikeun henteu. Kula nanya ka haji, kan eta teh dijual henteu lah. Haji kunaon teu bayar henteu. Engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae dirinya emang eueuh hayang mun geus-geusan cenah ka haji mah. Ka haji kula tak kakak kula emang kunaon mal beres cenah teh. Orang meuli teh beres, gajualna teh beres. Ye, cek kula kakak kula sakitu mah lumayan oge ye. Atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah. Ngangkrok we talimbah di dinya. Kula kan ditanya. Sababaraha pelimbah kula nanya anu oh iya. Gitu, masalah geus, cuma bercerita doang ini mah. Bercerita. Tapi kan jelas saya nu halalan, nu ngarasakeun harta halal jeung haram, hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna
jang dahar dirina jeung keluarga nama ulah dibere nu haram. Oh mata dia mun dibahas panjang loba lah caritana geus kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge. Geus urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu. Nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna. Nu haramna jang saha teh? Dikeun geus eta kagok oleng. Bukan, beres itu tetap perubahan. Urang tadi nangeunaheun dibere daek ngaji nyadar narima. Eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah. Ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok kadahar duit pamarentah. Duit pamarentah nu kadahar ku nyana keur ngamuk di jero nafsu. Lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik. Ya Allah, heuh bener. Minggu kamari mah heuh bener. Barang diborjakeun ku sieun ngamuk. Bahkan nyana dakwah. Ulah ngaji ka Cilomo. Haram segala rupa, haram segala rupa. Bank haram, kredit haram, duit pamarentah haram. Geus, ulah sok ngaji ka Cilomo jeung aing ngaji. Ngaji naon sia? Wae ka baca kitab kabeh. Baca ku sia kabeh, lenggun ku sia kabeh. Teu ceuli datang aya nu ngadengekeun bae. Sebab naon dibendu Allah. Ku nafsuna moal beres. Ngaji ka dieu emang sanu nitah teu hayang. Teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu. Ngararaji bae ka dieu, pan SMS-an jeung tukang uduk pan masalahna. Dia kula mengaji teh teu kudu wau, teu kudu kenal, geus teu kudu sasalaman. Acan. Geus betes ieu jeung tukang pakaian awewe mah ka ditu. Jeung tukang sate ka ditu. Beuh, memeh ngaji geus mesen 3 bungkus. Bawaeun balik. Budak, tukang wudu segala rupa masalah. Eta mah seni doang teh mah kiai. Seni perut teh mah. Salah ngaji keneh. Kalau masalah, nah udah jelas perubahan mengakui ya Allah ya Rabbi jahil, ngirahin salat ngirahin Allah, ku ngaku nabe ngirahin, beting gawe kudang salat Allah, menang tah 2 poe 3 poe ngirahin, kadina kot teu ngirahin deui, eta duit haram wae di awak urang ngamuk deui, terus nafsuna timbul deui. Lamun ku nafsu mah moal ngirahin. Tah ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake. Ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan, tapi karasa ngeunaheun salat. Eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah. Ente ulah hese-hese ai salat aing sih ditarima apa henteu? Rasakeun ku sorangan. Asal salat urang ngeunaheun eta ditarima. Geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah. Asal ngeunaheun karasana eta ditarima. Asal rungsing teu ditarima. Aing salat ongko rungsing ongko. Salat si rungsing heran aing mah. Tah eta nu kos kitu karana teu diterima salatna. Komo. Ciri ka mana? Tuan aing ka aing salat Allahu Akbar. Tewas. Cepet amat cempingkeun ku aing. Salat teu diterima. Itu mana? Si aidek nungguan salat aing tungguan, lamun teu ka aing nyusul bae aing salatna aing mah biasana tenang. Cek anu ngadaguan. Coba hayang nyaho ketenangan sia. Aing tungguan ku aing. Menang 3 menit geus. Kan sia tenang si 3 menit. Rungsing aing. Teu diterima teh salat asal rungsing teu diterima. Salat pakan karasa kehadiran Allah teh. Lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal. Mata kabelah ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan. Nah sebab da ngeunaheun sorangan mah. Allah teu kanyahoan ku batu. Pas tahiyat ge haju teu hudang deui. Oreng nunduk. Haye. Ya jaga paharaman. Lamun hayang ngeunaheun ibadah, urang di mana tuh? Ndek ka mana? Adi kula ngorakene gagah maot. Kiai anu ngorakene maot, Pak anu ngorakene maot. Meureun engke ge datang ajal teh ka urang. Lamun urang geus dibere ngeunah ibadah,
geus teu panasaran maot sebab aya dina ridho Allah sakitu aja maot mah bakal jasa nu penting husnul khotimah sakitu aya ridho Allah aya jelema biasa keur hirupna aja biasa ibadah tapi begitu neuk sakarat heseueun amat teh maca la ilaha illallah maca Allah Allah eta haram-haram dina beuteung masih numpuk ini halangan Masya Allah karunyaan awak orang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri maneh tina neraka carana paharaman sebarang dahar bangsa anu bangsa teu jelas-jelas bangsa hayam-hayam negeri teu jelas teu mencitna nu geus di pasar nu geus nang masjid ulah terus bangsa nu teu jelas-jelas we gara itu urang geus kolot bari mah merubah diri duit bangsa teh pamarentah wayahna ulah cenah ieu mah dibere bae balikeun ka bensin ulah didahar balikeun ka bensin banjurkeun ka motor beuleuh sia kiai bener kos kitu jasa sugan teh mah bener lain geus mah kitu deui dari motor sia motor batur balikeun ka bensin pake ka bensin motor mobil masalah ya nah, ulah ge pakai meuli baju dipakai sholat ulah jadi aya tah anu rada deureus ya rada deureus aya sebab ieu kokocoran itu gitu kecuali hasil usaha manehanana usaha nu bagus aya nu halal anu entak amanat abah mah kieu sia dibere ku pelimba ku pedagang tarima ulah nyaritakeun ku kumaha sebab aya nu halalan tapi lamun dibere ku pamarentah ulah didahar mun aya amanat abah kos kitu mun sia yang ibadah bisa tuh kan maju ulah wow biasa akan jadikeun ku urang sobat urang tapi ulah hayang pamerena nu ngaran duit nagat. Sedikit bolak balik dirinya we peng cili aing. Sedikit aing ngapan proposal. Aing lontar bolak balik ge sia can ngarti goblok. Dibalik deui sia can mah goblok sia. Tungkul tanya nanti. Pajar teh ka deuleu meureun ku aing. Ulah udang kan nyawan sia. Bagus ibad boga marati najisit ari hasil usaha Nabi Muhammad najisin gawe dina penghasilan najis kaya ning kahijam matin urang teh ya boga pagawean nyanduk bekam eta teh pan nyerot getih ngaran getih diserot set make alat khusus aya nu pesoletik aya anu langsung dijepret gitu meuli di Mekah aya jarugan tetep teu karasa teh keluar getih eta teh getih kotor kudu belajar heula ulah main jos wae atuh ongkos urang deuk diimpus emangna sacolok-colokna impus ya colok langsung mal kebal tinggal ngitung bae mal kebal deui gubur atuh aya aturanna ieu di mana ieu nu kudu dicolokna di mana ieu pas jadi teu bisa belah dieu urang nitah ka dipen dipangyolok bisa di dieu dicolokna siap baik aja kok didinya kajian abah terefal. Sia teh bawa orengan ada ngabuluh goblok. Aya aturan anak. Oh ya. Nah ye bagus tapi eta urusanana kan ngaluarkeun getih najis. Kumaha eta penghasilan tina usaha anu najis makruh. Padahal bagus. Ya jelema puyeng we geus ka dokter geus ka mana.
diurut tetep yang aya getih anu kotor teu lempang. Ieu biasana betakan di Cianjur bae lah. Kula mah nyaho teh keur nganter-nganter guru teh aya salah siji guru teu ningali geus ka mana ka Cicendo ka mana teh tah ka Cianjur aya baheula aki-aki di dieu kitu di terus eta dicanduk set terus di dieu di luhur mata jago bener rada hampang maot tapi ayeuna mah eta usaha kos kitu makruh atawa kawakansin tukang ngaberesan sampah anu pinuh ku najis sasapunya pukeun anu najis sabalik itu kene nyana tukang ngabersihan pelbak anu pinuh ku najis aya hasilna ayalah hasil usaha gaji atawa dibere itu naon ngaranna gaji tina pagawean ngabersihan tukang ngabersihan najis eta teh halal ngan usahana makruh teh usaha kos kitu teh tah nya nyapukeun perkara-perkara najis beda jeung kieu ngabersihan najis embung digaji kula lillahi taala surga tuh nya di masjid aya tai kotok talamun dibersihan aku pagawe masjid emangnya nama digaji teu jadi mas kawin bidadari jadi teh memang digajinya nama tapi lamun ngabersihan tai kotok nya nama emang kadinya teh emang osok salat teu digaji lain pengurus jadinya nama ngabersihan butak eta bidadari geus kieu di luhur pepe aturan masih anu jadi mas kawin anu jadi pasalaki aing kulantaran sia mah kedul endahan tatangga sia jadi kikituan anu aing embung dikawin ku sia bidadari ge embung aya di sisi ngomong kunti anak buat saya aja nah iyalah ya jadi beda tah ngabersihan digaji gajina makruh gaji halal ngan digawena makruh di dinya tapi lamun lillahi taala ngabersihan barang-barang anu najis cara santri-santri tadi dia tah nah nu mantap ieu teh aya non garang-garang ngaji alhamdulillah daek ngaraji mah ngan sampah mantak naon sih 2 jam ulah ngagayem 2 jam geus cicing ieu sampahna ieu tas gaji teh masyaallah ulayana ai lalaki mah teu lah ditung teu ku kulit log jajan ieu awewe ieu aja dibaturan ku salakina masyaallah aduh badak ieu sampahna saantero kan bayana tah nu jajan asupkeun bawa ka imahna jadi di dia di steril tempat ngaji lah cenah aing mah minggu hareup moal ngaji cenah teh gitu meunang ngabala geus ulah ngaji ulah aing mah jangan ditahan ge ulah ngaji kadenge ku teulis ya lain ditahan ngaji ulah ngaji daripada ngabala geus mere diteupan ka aing atuh geuna disiap teh geuna di aing aing ngocoprak bae sia ngagayem bae aduh ya Allah ya Rabbi Gusti nah sampah ya urusanna tah ieu urang ngabersihan sampah najis ongkoh tapi lillahi ta'ala beganjaran geus malih papadan pakara gede nah ieu mah lamun digawe urusanana eta atau usaha urusan najis makruh
masyaallah karimna gesatu wayusan walayakulahu lamun kebeneran urang boga pagawean-pagaweanana nyerot getih atawa urang teh dibere pagawean di sampah tukang ngaberesian sampah gajihna wayahna ulah didahar gesatu kamanakeun wayut imahu raqiqahu lamun boga abid dikeun ka abidna atawa urang di urang mah meureun abdi di aya ge hadam-hadam urang bujang urang atawa wana dihahu onta urang kebeneran digawe di bagian persampahan tukang ngaberesihan sampah digaji urang ulah didahar ku urang dikeun parabkeun ka embe ka munding ulah didahar teu bagus teh lantaran gawena kos kitu makruh. Masyaallah geus urang jang diri urang jeung jang keluarga urang kade mere barang dahar teh nu mantak pamajikan urang marah bae ge meureun ka urang gara-gara urang mere duitna nu haram lamun pamajikan diberena ku urang duit halal manyana ge tiis moal daek marah ka urang kajen kumaha ge anu tata dina abahna kasih mana bari mah rada beda bapana kan lain deui bahasana ge terus we dibere nu halal engke deh nyebutna ge lain kakak ya Allah ya Rabbi bere kurang nu halal deh leles hate ya Allah ya urang ngadegetan kunaon si Aa ngadegetan we aing ngadenge sorat sia sebeuh aing teu kudu ngusapan sia ngadenge Aa na we ge aing asana beuh masyaallah bulu punduk hararudang kamari mah sia bapana masih beda sia kuari mah lain deui make Aa oh berarti cek urang ye duitna nu halal kebal bilih bade nikah deui mah tadi dibere nu halal deh urang gara-gara urang mere duit haram ka manehanana urang teh jadi terkekang hirup teh urang ya Allah ya Rabb ngahareupan sasaha mah urang wanita tapi ngahareupan pamajikan muasa PM gitu kieu-kieu teuing leuwih ti PM pamajikan tapi bere ku urang barang anu halal duit anu halal ya Allah kabila dieuna geus ka urang teh bage-bage bilih bade nikah deui dijajak ku abdi kan geus dah ya Allah ya Rabbi mulai ti kuari bere duit haram halal bere duit halal kengeunan gitu